Atan wae geuning euy. Ganeng lah ngerakeun wae. Enggeur geus aya nu ngagarema tuluy bari matana barijil pasti lumpat. Mana Neng Mang Ajo? Emang mah riweuh ngadenge Mang Ajo mah. Tin, pokona mah mun aya nu ngagereman ku aing diboro digereman deui tah ku aing mah sok. Wis ya, ku nepikeun ka arah erek nyebakeun diri ka genderuwo maneh. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mana? Terpacai si mama erek naon atuh. Arek katen Mang Ajo heula sakalian ningali pepelakan. Jiga tuh da magen jeung neneng erek ka ditu. Heeh tuh arek heula nyamperkeun we tuh ka ditu mah. Aji kek nenggen ge nyusul. Ma ongko erek ke kebun nu deket Mang Ajo, hayu atuh. Nam Neneng bari rek mawa boboko rek ngundar. Mah hayu wae ngundar atuh mah pan loba di dieu oge. Pan sok lebar we di ditu lobaan tanan ojeng sentrong. Lihat atuh. Kabeneran langit emang mah euy ngeunaheun ka kebon lagi. Mak, basa eta neneng rek ngaji anu ngagerem di dieu. Gerem naon atuh Neneng sok aya wae maneh mah. Nyaan mak, tadi juga ya ngageremna teh deket tangkal ieu. Dut, kabeneran maneh ka dieu euy. Orang rek ngalongok kebon euy nu deket Mang Ajo. Jadian maneh daek sadut. Kalso euy di ewa, tapi da ilung urangnya si neneng ge ka ditu da rek ka kebon. Anjir we, bebene maneh ka kebon cenah. Pok mah teh dia. Bikin bae we cin da mah kudu digandong ieu meuneun lah. Nama tuna mereka dari itu mah. Mak ieu teh nu puguna teh naon? Neng pan geus lila teu ka kebon. Rek ningali pelak cengek bisi ku manuk lebar. Pan geus iya tuh mah ku si Aam meneh kudu teuing alet-aletan. Atuh mama pan hayang we ka kebon da geus lila henteu. Ai panen cengek teh iraha mak, neng teu kuat geus hayang jajan. Atuh Neneng hayang jajan mah teu kudu ngajual cengek. Da unggal poe ge manggih. Pan mak, neneng teh janjian senal. Senal mah atuh lain jajan Neneng. Mak ayeuna mah moal ngaji erek pre. Nah, Neneng moal ngaji kunaon? Rek aya nu maranan sugan. Ganeng lah emak maranan wae. Atuh paneng maneh teh geus dewasa, geus gede ulah era-era we atuh. Aya mah basa teh nu ngaheatan mah. Ngan neneng nawe embung. Ulah jubras-jebris Neneng pamali ditanya ku lalaki teh. Wah atuh da mah neneng atuh bogoh. Lain ku masalah bogohna Neneng, urang mah sawajarna we nembal masing sopan. Geus mak, ieu mah teh nepi. Aing aya pepelakan euy hujan hanteu ieu teh kacebor hanteu. Aduh euy aya suara barudak ngageroan cigana ieu euy. Ya di dia urang mah euy.
Mang, Mang Jo. Mang Jo. Bawa wi si Mang Ajo teh. Nyawa siap lah. Meureun di kebon ieu meureun yeuh. Paniat nage urang merek nempo kebon maneh lain. Nama anu wak awuk teh ti tadi eueuh ka dieu aya sorana we hungkul. Tah geuning gara ka dieu si karet teh bebe. Mang, dengan amang aya di dieu euy. Man urang keur nempuan eta tah plak cabe euy matak di dieu we ulah ayeuna teh. Ai mare sadut ek naon ka dieu? Lamang urang teh teu ngalongok-longok kebon Oh, eta kebon cabe nu indung maneh mun segara ring kitu kacida teu dilongok-longoknya. Heuh da si emak jeung si neneng ge rek ka dieu da. Mama di cara kieu jual kebon teh oh. Ngaripukeun. Atuh neneng, mun dijual mah mana pidahareun urang atuh. Sudah mah mulai nembek nya teuing jauh. Teu capek mah atuh moal dahar neneng, pan ieu teh tinggal paninggalan bapa maneh. Mari mah capek teu. Sarua we da mage sarua leumpang. Beda we mama teh tereng perang juk. Kuningan mah Mang Ajo jeung Araraya. Ana neng Mang Ajo. Aduh, emang mah riweuh ngadenge Mang Ajo mah. Neng nu nuduhkeun. Mah ser-seran nya mak. Neng maneh teh bisi kadengeun ku si Eceuna sok sagala wae. Ata di jenu kadua tuh Mang keteh. Amit teu hayang teuing. Mama berarti bari seuri, berarti emak teh hai-hai. Ganeng nam ka ditu. Tuh neneng, geus lila tadi tingali teh cabe teh barutut kieu. Sudah mama ila teuing teu ka dieuna. Mau menik kalotor kieu baru lobana. Heeh, matak sok bersihan mumpung ka dieu. Maya teh ngajual nek iraha mah. Maneh mah puguh ieu na ge teu waras. Gampang teh ngajual. Kos ya teh ka dieu. Nah ka mana? Cing uang geroan ku emak. Adut. Duh, cabe teh rusak kieu euy, geus dida teh diurus mah. Ih, si emang ngagerowan deh. Naon, Mak? Iya di dieu. Ka dieu mana? Rek iraha ngajualna euy, ayeuna rusak kieu mah. Naon atuh mah gerowan wae di dieu. Si neneng mana? Sugan teh di mana maneh teh? Tuh si neneng mah jeung emak. Duh geuningan dut cabe teh meuni parajet kieu. Bonya mah kamu ka ditu mah rusak. Takna sing tulaten kana pepelakan teh. Takna geura amun si AA kaleuweung teh anteur ku maneh ame aya pigawean. Da horea mah baik sekolah teh capek. Wah, si neneng mah aya baik sekolah teh kur sare we jeung sare. Terus gandeng kalau sok para saya maneh mah. Apaan tadi teh si Kopi jeung si Mocin ka manana? Tuh di lalebak si Kowe jeung si Mocin mah. Kuning dia neneng ngaliwat eueuh. Rek ngawan atuh neng nanyakeun wae datit tadi ge Araya.
Nanyakeun we atuh apa dah teu katingali. Ingatan wae geuning euy. Ganeng lah ngerakeun wae. Naon atuh maneh teh rame wae. Tuh mah ngajang darukeun wae. Heeh, keun bae atuh pan neneng ge geus gede. Saruana jeung mama. Awang balik yuk ah. Ek naon ka dieu atuh neneng aing ngajak balik mah. Heueuh pan geus ieu ayeuna mah ngabersihan ieu na oge. Am atuh aya rek balik mana? Lamun keselan ulah sok mimilu ka leuweung geura neneng. Oh pan di imah geus sorangan atuh mah keung. Naon atuh neneng? Di imah teh ulah ku angkeung wae pamali. Ih atuh mah pas bahasa eta yan aya nu ngagereman pas balik ngaji. Eta mah dedengean maneh neneng anu ngagerem mah. Oh dedengean meni tarik meni rewas teh. Bae atulah neneng babacaan wae pan balik ngaji pakekeun. Mah diantarkeun ngajina ku aya nu aya ngagereman wae mah. Ya mah moal ngaji da ih erek pere. Ek iraha bisana atuh neneng maneh teh aya pre wae mah. Ih kan eueuh guluna ogen. Keur kana hajatan. Syukur atulah bari lagi. Siap rek baralik mah. Sekarang guys deui ce di kebon teh. Aca mun sagadeng-sagadeng teuing euy di kebon teh. Iya si neneng ngajak wae balik. Atuh neng karek ka dieu mun geus balik deui atuh. Kesel hoream. Cin, ayeuna urang rek balik teh lajeng indung urang. Kayak nyusul ka imahnya burit. Naik naon maneh dut buru-buru balik tiga lain pemuda wae. Majo, si neneng sieun anu ngageram dina tangkal kadu. Heeh Mang Ajo ti tadi si neneng mah hayo we nu ngagerem wae. Akina meureun eta mah kerek sigana teh. Da Mang Ajo di imah ge da tara eueuh naon da. Pokona mah tenang neng. Kayak akowi ngendong di bumi neneng mun aya nu ngagereman deui mah gereman ku akowi lah. Awas ya ku urang mun aya nu ngagereman maneh lumpat. Boro-boro teuing nu ngagerem aya nu ti koresat oge anu lumpat. Pan ngajaga neneng mah moal atuh erek ngawani-wani karep atuh. Anjir wis ya ku nepikeun ka arah erek nyebakeun diri ka genderuwo maneh. Ya, Cin, pokona mah mun aya nu ngagereman ku aing diboro digereman deui tah ku aing mah sok. Anjir, maneh kat wanian kitu geuningan we. Yep rek baralik mah.